Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh kanyah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih kene tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita jalma kajajaden. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng jalma kajajaden bagian anu ka 24. Kumaha salajengna? Ya, seu blesur. Kalayan teu kungsi ngomong itu ieu deui, langsung bae si kancung ngayakeun panarajang anu munggaran. Peureupna anu geus di bulan ku cahaya beureum, harita nyuruwuk rek neunggar kana beungeut Jang Aris. Sieu telep. Sakilat Jang Aris ngelokeun sirahna, bari langsung ngayakeun panarajang balesan. Peureub Jang Aris anu masih keneh di bulan ku cahaya bodas ngahiuk bang baraan rek ngala kana beuteung si kancung. Kileuk plos seap. Sangeplosna panarajang Jang Aris anu beunang di singkahan. Si kancung oge langsung ngayakeun deui panarajang balesan. Tetela ari ditingali tina kacepetan gerak nama si kancung teh leuwih punjul batan sirewig pangartina. Jang Aris jeung sirewig suat siat babalicetan enggoning ngasupkeun sarta nyingkahan panarajang. Lumangsungna anu galungan wara pisan ragotna. Komo sanggeusna sirewig milu narajang deui mah. Teu jauh teh eta pakalangan sababaraha jalma narampokeun bari nyarekelan obor. Anu tetela geuning eta teh warga Jatilindu anu dina peuting harita kabeneran keur kabagean pancen ngaronda sarta tayohna mah matak nepi ka ngontrol nepi ka pating kurunyung kabelah dinya teh alatan ngadenge sora pating jelegur pating jeleger. Keke euy gelut jeung bangsa jin siga namanya si tergos beureum teh cek saurang warga bari ngareret kanu jadi baturna. Mangsa nempo Jang Aris anu kerehut het sorangan teu nempoeun siga nama ari ka sirewig jeung ka si kancung anu keur ngahurup Jang Aris nama. Oh jiga nama euy ari itu sahanya euy nu saurang nunjuk ka Bah Samiri anu harita masih keneh ngajeganang tuh. Teuing teu wau guruna si tergos beureum meureun euy. Oh kitu. Siga nama anu nitah bangsa jin meureun pikeun yang hareup masih terus beureum. Kitu di antara galecokna warga Jatilindu anu harita keur nyaksian lumangsungna eta tarung. Ya. Sedengkeun di pakalangan sirewig jeung si kancung meh bareng narajang deui ka Jang Aris. Peureub dua jin anu ngagebur hurung nyuruwuk di arah anu beda arek neunggar kana dada Jang Aris. Gajleng siet. Jang Aris rikat luncat pohara pisan luhurna nepi ka aya 10 deupana. Nempo kitu sirewig jeung si kancung siga aya anu ngomando meh bareng duanana pating belesat pikeun ngayakeun panarajang susulan. Belesat suhuk hiuk. Peureub sirewig jeung si kancung anu leuwih ngagebur batan samemena ciciren geus ningkatkeun deui kakuatanana harita nyuruwuk pohara pisan tarikna. Nyang hareupan panarajang lawan anu samodel kitu Jang Aris oge gancang ningkatkeun daya tarungna. Katembong tina ngempurna cahaya bodas anu ayeuna mah jadi ngebulen sakujur awakna. Sabuk celeger duak celeger. Balukar tina bantrokna eta kakuatan nibulkeun sora nu pohara tarikna nepi ka pating rarenjag sarta langsung undur-unduran sabaraha warga pilemburan anu harita keur narampokeun oge. Biar les
teu sempat ngaguak-guak acan sigana teh. Srewig jeung si Kancung langsung ancur sapada harita nepi ka pohara ngagebegna Basamiri oge nempo kitu mah. Kalayang, coy. Kalayan dina gerakan anu siga hampang naker. Antuk nama Jang Aris napak deui kana lemah sanggeusna ngancur ngaluluh lantakeun si Kancung jeung Srewig. Geus eleh suganjina euy. Itu cicing geuning si Tragos Beureumna oge. Sanggeus nabi aya anu ngaburi nyai jeung sora anu ngabeledag teh geuning nyelas meureun jiga nama. Wara saktina geuningnya si Tragos Beureum teh euy. Nya saha atunya sabenerna eta jelema teh euy. Itu diantarana pating kecawisna warga Jatilindu anu tetelah narungtutan pating kurunyung sarta beuki lila beuki ngalobaan. Kayan di eta palataran oge jadi beuki caang ku cahaya seuneu tina obor. Ari Basamiri sanggeus dua jin anu aya di pihakna alancur teh. Teutepanana jadi seukeut kacida mencerong ka Jang Aris. Kalayan siga anu geus teu mirosea kana pating kurunyungna warga anu beuki lila beuki ngagimbung di sisieun eta palataran. Lumayan oge geuning kabegug sia teh bebenyit. Ceuk Basamiri bari nulak cangkeng teu jauh ti tempat nangtuna Jang Aris. Geus bah, geura balik we bah, geura tobat, geus kolot mah bah, geus cuut ka hareup bau taneuh bah. Ceuk Jang Aris kalayan pohara pisan kalemna. Tong abong kena geus mampu ngabinasakeun kukutan dewek deuleu goblok. Eueuh nanaonan ilmu sia teh ari pikeun aing mah deuleu. Geus teuas geuning eta hate teh bah. Gandeng setan, gerasaan ieu kamampuan dewek deuleu. Basamiri siga geus pohara keheuleunnana. Kituna teh bari langsung bae nyabut keris lauk 7 anu diselapkeun dina beubeurna. Siet. Alus lambang pusakana mah bah. Ngalambangkeun ilmu cai dina tingkatan pamahaman katujuh. Ngan hanjakal sifat anu kaluar ti abah teh ngan ukur lambak amarahna jeung bubudah anu sok ngambleuhkeun gegeuleuh kanu lalemah bah. Jang Aris nyarita kituna teh bari neuteup kana keris pusaka lauk 7 anu keur dikeukeuweuk ku Basamiri. Montong lobat cetak jeung lobat carita deuleu sia setan. Ya seret. Dina tungtung nyaritana Basamiri mesat keris dina warangkana gebur. Keris Basamiri nepi ka ngagebur di bulan ku cahaya beureum. Cung Basamiri ngacungkeun gagaman pusakana. Wer wer wer. Dumadakan harita aya angin puyuh anu muter di luhureun sirah Basamiri sarta beuki lila beuki ngagedean nepi ka tatangkalan anu aya di sabudeureun eta patempatan oge pating pelenoy sarta daun-daun jeung pangpung anu gadaringna kasedot ku eta angin puyuh anu liliwukan. Waduh, mundur. Apaan? Nyingka sia teh kehet. Nyingka, bahaya deuleu. Mundur. Warga Jatilindu nepi ka pating buria sarta pating keleuweuh ngajauhan pakalangan. Ari Jang Aris nempo kitu teh tenang be ngan ukur neuteup dibarengan ku unggut-unggutan. Modar sia goblok beunceul. Ya. Meh bareng jeung ngajorowokna Basamiri nunjuk Jang Aris ku keris pusakana. Tetela Basamiri dengan dalekeun ilmu gerak mangsa nyang hareupan Jang Aris teh. Sigana mah geus bisa ngukur yen bakal gancang ka prastanaga alatan awakna anu geus teu ngorah lamun adu hareupan sacara fisik. Harita Basamiri ngan ukur ngagunakeun keris di jarak jauh. War! Hush! Angin puyuh anu sakitu gedena teh nepi ka ngaguruh ngadeuketan muru kepala Bajang Aris. Dangdaunan anu aya di sabudeureun eta patempatan beuki rabeng kaapungkeun. Obor para warga oge nepi ka parareum kabeh. Mun dina kayan beurang mah geus tangtu atra pisan mulekna ka kabul taneuh anu meh minuhan eta palataran. Reup Jang Aris meureumkeun panonna.
dua dampa leungeunna dirapatkeun dina hareupeun dadana. Gejling gejling gejling, hiji-hiji Jang Aris nenjrageun sukuna kana lemah. Gebur awak Jang Aris jadi ngempur deui di bulan ku caya bodas. Sud, angin puyuh anu geus pacampur jeung sagala anu kasedotna muter ngabulankan awak Jang Aris. Sok sanajan rada remeng-remeng tapi masih katembong ngempurna cahaya bodas anu ngempur tina waruga Jang Aris. Waduh, wara saktina eta aki-aki oge oi nyerang ngaluarkeun angin puyuh ka si Tragos Beureum. Musuh bubuyutanana sugan oi. Da salain baladna si Jolad eta mah oi. Da balad si Jolad mah eueuh anu geus aki-aki. Atawa moal kitu ari guruna si Jolad mah. Bisa jadi paling oge rek mangmaleskeun ka nyeri muridna anu ti heula teh nepi ka tutung leungeunna ku si Tragos Beureum. Mangsa warga keur galecok jeung sagala pangira-ngirana. Lurah Asep ngurunyung dibarengan ku sabaraha urang warga kaasup Kang Husna. Nu alanyar datang nepi ka pohara ngajenghokna mangsa nempo angin puyuh anu liliwukan anu sakitu gedena teh. Aya naon ieu teh? Cek Lurah Asep bari rutret ka warga anu pangdeukeutna. Itu Pak Lurah, ai aki-aki keur tarung jeung si Tragos Beureum teh Pak Lurah. Mana? Geuning teu katempo si Tragos Beureum nama. Itu keur di bulan ku angin puyuh. Itu tuh. Geuning aya cahaya bodas dina jeroeun angin puyuh. Si Tragos Beureum eta teh Pak Lurah. Ari nu aki-akina saha? Duka teh teuing Pak Lurah, teu wano kuring oge. Ke. Siga bahasa miri Pak Lurah itu mah. Nya, jika bahasa miri? Kang Husna nyelengkeun. Bahasa miri. Siga nu rada ngagebeg Lurah Asep, mangsa ngadengi eta ngaran teh. Muhun Pak Lurah. Bahasa miri urang mayak pak teh ya. Sok jaden patarosan eta teh. Da saurna mah kapungkurna oge saurang jawara kahot cenah bahasa miri teh. Di ieu jelemana anu ceuk Jang Didin rek ngeluh aing jeung si Yasmin gerentesna Lurah Asep anu tayoh nama sanggeusna Jang Didin ngadedengekeun wangkongan antara si Erus jeung si Engkus teh teu langsung mulang ieu tapi balik deui ka Jatirinduh nepikeun laporan ka Lurah Asep. Sanggeus ngadengi kitu Lurah Asep teu kungsi ngomong deui. Panona mancok kanu keur lumangsung di pakalangan siga warga nu sejena. Sedengkeun di pakalangan katembong bahasa miri beuki lila beuki ti peperekat nyeklan keris pusakana sarta awakna nepi ka ngageleter pohara tarikna ciciren keur ngerahkeun sakabeh kakuatan. Angin puyuh beuki ngebadagan sakurta tangkalan anu aya di sakurilingeun eta patempatan beuki pating palenoy sarta dahan-dahana nepi ka parareunggas pating dorokdok. Lurah Asep jeung anu sejena oge nepi ka pating buriak sarta pating keleuweuh ngajauhan tatangkalan bisi ninggang. Muterna angin puyuh anu ngabulan awak Jang Aris beuki lila beuki tarik sarta dibarengan ku ngaluarkeun cahaya kilat anu pating serepet. Purinyai tina jeroeun gulungan angin puyuh mubiar cahaya bodas anu pohara ngempurna. Biar las sanggeusna aya cahaya bodas anu ngaburi nyai mah angin puyuh anu sakitu gedena teh siga anu peupeus sarta langsung leungit sapada harita. Kaayaan di eta tempat jadi leler teu sakara-kara. Jarig jeug, solontot, jarig jeug. Katembong bahasa miri jarig jeugan ka tukang. Ari Jang Aris anggar tetep pancuh dina tempatna. Teu lila antarana kayan di eta patempatan mimiti caraang deui. Alatan warga geus narungtutan deui ngahurung-hurungkeun oborna. Rek diteruskeun ieu teh bah.
Cek Jang Aris mangsa nempo Bah Samiri anu pikeun sajongjongan mah malah bengong siga nu teu percaya kanu geus karandapan ku dirina. Tong wakang ngarasa menang deuleu goblok, ilmu aing can dibijilkeun kabeh deuleu beunceul, asa wauh kana sora jeung kana dedegan mah. Tapi sahanya jeung lamun dipikir-pikir siga nama jelema eta teh hayang nyelametkeun nyawa aing, ti heula nyelametkeun aing tina jahatna si Jolat, ayeuna nyelametkeun lembur. Kitu gerentasna Lurah Asep. Kitu nate bari paneuteub nama museur kasih tergos beureum. Senengkeun di pakalangan cung ka tembong Bah Samiri geus ngacungkeun deui keris pusakana anu ayeuna mah beuki ngagebur ka tempoana teh. Modar sia kunyuk lamun. Ya! Barang jeung ngagorowokna Bah Samiri nunjukkeun deui keris pusakana lempeng pisan kana badan Jang Aris. Sat gebur beulesat. Tina congok kerisna Bah Samiri harita aya cahaya beureum anu ngabelesat. Sat gebur. Ngan ukur dina sakali meta awak Jang Aris dumadakan ngagebur deui di bulan ku cahaya bodas. Balukar tina paamprokna jeung peunggasna dua cahaya. Punten, balukar tina bentrokna jeung pagesekna dua cahaya nepi ka nimbulkeun sora nu ngaguruh pohara tarikna. Cahaya beureum anu kaluar tina congok kerisna Bah Samiri beuki lila beuki tarik nyebrotna nembrag cahaya bodas anu ngabulen awak Jang Aris. Suku Bah Samiri nepi ka ngablesek sambat memuncanganana sarta awakna ngageleter hebat enggoning ti papareket nyekelan gagaman pusakana. Sabuk ayeuna mah Jang Aris mimiti ngadorongkeun dua dampal leungeunna. Cahaya beureum mimiti kaseret kadorong ku cahaya bodas anu nyebrot tina dampal leungeun Jang Aris sarta beuki lila beuki ngadeuketan kan awak Bah Samiri. Bah Samiri atuh beuki ti papareket sapasang sukuna beuki ngablesek sama tuurna. Blesek sawuk jologer antuk nama cahaya beureum teh buyar keris pusaka Bah Samiri oge nepi ka ancur celang gebut. Awak Bah Samiri macleng aya kana dalapan deupana sarta antuk nama ngagedebut ninggang lemah. Bah Samiri nepi ka gulang-guling sarta haharagungan sapasang leungeunna nepi ka geheng sarta buntung samat pigelanganana. Beureumna getih ngabayah bah maseuhan lemah pelengking golepak kosot pelengking golepak kosot. Bah Samiri tojah deui. Nempo kitu Lurah Asep jeung nu sejena mah nepi ka pating poloho corelat celeng les. Geus kitu mah guragiru bae si tergos beureum ngagajleng luncat sarta ngajorelat ninggalkeun eta patempatan sarta antukna mah nyeles sanggeusna ngaliwatan rajegna tatangkalan. Kajurung kurasa kapanasaran Lurah Asep ngagedig indit muru ka Bah Samiri dituturkeun ku nu sejena. Beuki atra ari ti deuketan mah kayan Bah Samiri estuning pohara pikawatireunana. Pakaianana oge nepi ka rangsak sarta tarutung. Untung kolorna mah dijieun tina bahan anu wadal jadi teu nepi ka tutung. Atuh si imina aman katutupan keneh. Hirup keneh teu palurah. Cek saurang warga mangsa nempo Bah Samiri anu masih keneh bisaeun ngambekan. Geus ayeuna mah mending bawa ka imah kuring. Bengker heula leungeun anu baruntungna sok garotong. Cek Lurah Asep rutret ka warga paparentah. Teu kungsi silih tunjuk sarta teu silih andalkeun. Warga padaek-daek ngurus Bah Samiri nepi ka aya anu ngorbankeun pakaiana sagala pikeun ngabengker dua leungeun Bah Samiri anu baruntung sangkan teu loba teuing getih anu kaluar. Bring geus kitu mah sararea ngabring muru ka imahna Lurah Asep. Bah Samiri digarotong make sarung. Kang Husna oge mantuan ngagotong. Jang apaan
Nya salah seorang babaturan Jang Aris harita lempang nate pang tukang galecokna warga tepegat marangan abringan pang-pangna pisan mah ngawangkongkeun naon-naon anu cikene kasaksian. Mane masuk kapanderian wae datang teh, ceuk Jang Apan mangsa ngalieu kanu Noel tonggongna. Tetela geuning anu cikeneh Noel Jang Apan teh tayalian ti Jang Aris anu karak norojol. Geus beda pakaian ayeuna mah, mamake baju sarupaning baju koko anu pamere ti Kitirta teh ya. Kita tadi ogi urang mah nempo ngan nyumput sieun katinggang ku tangkal anginna meni gede pisan pan. Dasar borangan mane maris. Jang Aris tibang nyerenge sarta nembongkeun ka era mangsa dikitukeun kuno jadi babaturanna teh. Geus kitu mah Jang Apan jeung Jang Aris oge gura-giru nuturkeun deui abringan di tukang. Sanepina ka imah Lurah Asep basa miri gancang dibawa ka jero imah ka patengahan. Teu awewe teu lalaki, warga jadi beuki loba anu jol-jol daratan ngagimbung nepi ka buruan imah. Da bubuhan can aya kawajiban PPKM anu sok manjangan beul. Anu aripis bibir mah teu eureun galecok nepi ka teu syirikna ngabudah nyaritakeun naon-naon anu geus katempon. Ka warga anu teu milu nyaksian kana lumangsungna kajadian diomong-omongkeun. Teu saeutik anu narambahan carita, sangkan beuki pogot pikeun anu ngadengekeunana. Nepi ka aya anu ngabasakeun yen si terus beureum mah hitutna oge ngaluarkeun cahaya bodas. Ari tadi ka mana Riz? Ku bapa di teteangan teh eueuh geuning. Cik Kang Husna mangsa nyamperkeun ka anakna anu harita keur ngawangkong jeung Jang Apan. Aya teh tadi oge Kang. Ngan nyumput sieun ku angin cenah si Aris mah Kang. Malah Jang Apan anu nembalanana teh. Mane mah aya wae geuning Riz, dasar borangan hirup teh. Jang Aris timbang nyerenge bari semut tungkul siga nu era. Gerah balik anggur Maris, karunya si emak bisi ubaturna. Muhun atuh Pan, meuting di imah urang yuk. Nya Jang Apan, Jung, baturan si Aris bisi ngompol. Borangan budak eta mah, Jung barengan Jang Apan. Cik Kang Husna. Nyalah, ayo Riz ayo, mangga Kang. Bisi teu baruga udud aya di dapurnya. Dina galar luhureun panto aya jarcok kurus sesa tadi berang sesa macul. Cek Kang Husna deui. Sip lah Kang, sip, rebes Kang. Bakoge jadi sieu mah. Jang Apan mah nepi ka ngacungkeun jempolna siga nu bunga. Gedig geus kitu mah Jang Aris jeung Jang Apan pating garedik ninggalkeun eta patempatan. Tapi dina kayaan keur kitu ujung-ujung waktosna kabujeng seep keun atunya. Ieu dongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur, amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.